kapanggihlah Kangjeng Nabi jeung makhluk-makhluk anu aneh, katingali ku Kangjeng Nabi jin-jin. Ya Allah, ya ditanya ku Kangjeng Nabi. Nu mantak ulah kaget lamun haji pendesok manggihan kuntilanak. Mang bangsana meureun. Aya nu sabangsa atuh kapanggih bae. Masya Allah, ulah kagetnya nama sering bebeja kakula manggihan nu jembrongan dan lain sebagainya. Dunia kos gitunya nama. Tah, Kangjeng Nabi. Suara-suara malaikat geus mulai kadenge ku Kangjeng Nabi umur 38 tahun. Pernah Kangjeng Nabi umur 38 tahun dahar, sanggeus dahar aya hiji jelema ngadaharna make kenca bae. Cek Kangjeng Nabi kul biyaminik, daharna make katuhu. Cek eta lalaki la astati urang mah tilok make katuhu teu bisa, teu kuat. Allahumma mastaton, cek Kangjeng Nabi. Ya Allah, muga ulah dikuatkeun. Eta nyana geus teu bisa ngangkat dukeun sakieu bae. Ngan saukur sakitu da ku Kangjeng Nabi, mudah-mudahan maneh geus teu bisa kuat atuh. Geus we dikisah kieu bae. Dahar teh ya, barang daharna teh teu kuateun make kenca. Katuhu teu digunakeun, kenca teu kuateun. Kaget eta mah sapoe, 2 poe, 3 poe. Aya kesulitan, keluargana kabeh demo ka Kangjeng Nabi. Ya gara-gara naon ieu? Bisa jadi kos kieu ieu anak kula. Cek Kangjeng Nabi aya barang dahar make katuhu, ulah make kenca. Ieu jana make kenca padahal katuhu bisa. Jana ngomong teu bisa. Kula didoakeun mudah-mudahan si ulah bisa atuh geus we teu bisa. Nah, etalah irhas Kangjeng Nabi kakarak umur 38 tahun can dibere wahyu geus sakecap nyata. Ilah Kangjeng Nabi keistimewaanana. Sieun kabeh umur 39 tahun ketika Kangjeng Nabi disuguhan dahar di imah salah seorang Arab. Begitu Kangjeng Nabi dahar, ieu daging ngomong, ieu roti ngomong, cak daging kula ulah didahar lantaran kula ieu daging embe nanang maling ngomong. Tapi lamun karus biarin dapat nyolong juga. Yang penting mah udah idem aja. Urang geus kajawan nang maling terus bae. Kangjeng Nabi mah iya kari. Begitu deuk nginum, cai ngomong. Ulah diinum Muhammad kula lantaran kula ieu cai menang jual beli tidak riba. Teu bagus menurut cek agama Islam. Encan aya syariat tapi geus ngomong. Umur 39 tahun. Loba hal-hal kejadian anu aneh irhas ngaranna. Meme diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Kangjeng Nabi teges dibere semacam koskarar itu. Nebak lain subang tebak-tebak dibere jaho bae ka karakter-karakter jelema, karakter-karakter batu, karakter-karakter hewan. Ngobrol jeung onta Kangjeng Nabi mah. Tepak ku Kangjeng Nabi onta, ai maneh kunaon ieu kuru amat. Muhammad deuk kumaha teu kuruna digawe terus bae parab kurang. Ieu kula ieu. Nu saha maneh? Tuh kula dunungan kula. Ieu mah kula mah kajian ku gome ge moal boga daging. Onta bae kurang urus ku salakina kurang daging atuh komo pamajikan. Pamajikan kurang urus ku salaki tinggal tulang. Tah, udah sok seuri bae sia tuh. Urusan pamajikan. Mantap seminggu sekali belikan daging pemajikan. Ji seminggu sekali bandeng, minggu sekali sate, lintuh pemajikan. Mantap pemajikan Rusdi masak gintal setengah. Lintuh teuing. Nah, urusan ku Kangjeng Nabi diajak ngobrol onta, Masya Allah bisa ngobrol jeung onta. Satu ketika encan diangkat jadi Rasul. Aya mau liwat ku Kangjeng Nabi digerokeun. Ya mau ka dieu. Depak mau dihareupeun Kangjeng Nabi. Maneh ieu lelempangan ti leuweung ka lembur aya naon? Waduh, di leuweung geus urang dahare. Kulantaran kitu kula ayeuna ka lembur deuk neangan dahar. Cek Kangjeng Nabi, mau kudu di tempatna masing-masing. Maneh di leuweung kula sok ka lembur, urang lembur ge kula sok ka leuweung. Satempatna.
geus diatur ku Kangjeng Nabi. Jeung maung Kangjeng Nabi ngobrol, jeung ontak Kangjeng Nabi ngobrol, batu uluk salam ka Kangjeng Nabi, tangkal kayu kitu keneh, dedeleuan sing grenyai di balik dunia nu ieu, dedeleuan Kangjeng Nabi jeung malaikat, suara malaikat geus kadenge. Umur 39 tahun Kangjeng Nabi geus teu dibere resep sama sekali ngariung-riung jeung makhluk. Mulailah Kangjeng Nabi ka Jabal Nur. Tidinyalah Kangjeng Nabi nyepi ibadah ka Gusti Allah sorangan. Terus we bolak-balik ke saminggu di luhur gunung ke turun, ke 20 poe di luhur gunung ke turun. Pamajikanana Surti nu ngaran Siti Khadijah, boga salaki teh lain deui, seakan-akan aya nu mamawa salaki teh mengenal dunia-dunia di luar perkenalan nu kakanyahoan ku kaula cak Siti Khadijah. Biasana nu kos kieu mah diangkat jadi jelema anu luar biasa cek Siti Khadijah. Pengalaman kaula pembacaan dina Taurat dina Injil asana kajen ku kumaha bakal diangkat jadi nabi jadi rasul. Geus aya pirasat Siti Khadijah. Etalah kecerdasan, etalah keistimewaan Siti Khadijah. Kangjeng Nabi terus saya di luhur gunung sorangan, gunung nu teu pernah dicabah ku jelema, dijamah ku jelema, can pernah ditayakan ku jelema. Kangjeng Nabi cicing di luhur gunung sorangan. Bayangkeun zamanna zaman harita, ieu mah tita tahajud di jero kamar sorangan, tatangga aya nu maot tadi beurang tetep bae maneh ngajeng pamajikan mah kieu bae. Kunaon ieu cek pamajikan? Sok ngomong. Kan lain tahajud, ulah ngomong. Bisi hari riwa. Dek Allah sieun kari riwa. Masya Allah. Tailah Kangjeng Nabi. Umur 40 tahun Kangjeng Nabi langsung didatangan ku malaikat Jibril alaihissalam. Di gunung sorangan. Cek malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad." Ma ana biqari. Baca Muhammad. Kula mah teu bisa maca. Iqra ya Muhammad. Baca. Ma ana biqari. Iqra. Baca. Ma ana biqari. Tangkep ku malaikat Jibril. Langsung dibacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ku Kangjeng Nabi dibaca, malaikat Jibril langsung naik ke rusa. Kangjeng Nabi terus turun ke handap, mari ngekidir. Ingali kejadian model kos gitu. Langsung ngetrok Imah Khadijah. Cak Kangjeng Nabi, dasiruni ya Khadijah, dasiruni. Simbutan disimbutan ku Siti Khadijah. Beres isuk-isuk ditanya, aya naon emang? Pamajikan ngeunaheun kos kitu mah nanya ka salaki. Masya Allah. Tuh nya maju nyari katakeun sorangan bae. Ulah tuh. Aya naon teh nanya pamajikan emang aya naon ka kan ngeunaheun ka urangna jembar. Atuh nikmat perasaan coba cieu diuk di sisi rada ka tukang saeutik bari nyekel ka dieu kana pundak Siti Khadijah. Masya Allah. Bayangkeun romantis. Ya Allah ya Rabb. Iya Pak, iya Bapak lain. Dari mana baik? Batur barali bentuk, balik atuh. Itu cong. Ngantu baik ke mata. Siap. Tapi lain orang Cilong, orang pondok. Orang pondok, orang Cilong kok memoa sopan kabeh ge. Ali make kokoprak. Heuh. Siti Khadijah calik belah dia, kemudian ieuna ka pundak Kangjeng bari naros aya naon kakak kajadian naon. Dicaritakeun sakumaha tadi ucapan-ucapan malaikat Jibril alaihissalam. Oh tama lain sambarangan ieu urang boga tanyaeun ka ditu di benak hati Khadijah beuh ieu lain sambarang kos ieu adalah nu pernah terjadi para rasul-rasul nu baraheula. Bangga Siti Khadijah. Masya Allah karim.
Nah kesimpulan nama Kangjeng Nabi diangkat jadi Rasul umur 40 tahun, datang wahyu malaikat Jibril, maka nupang heulana iman adalah pamajikanana ka Kangjeng Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Bejakeun ka Abu Bakar Siddiq, Sidina Abu Bakar Siddiq pangheulana iman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Bejakeun ka Sidina Ali anak muda, lamun Kangjeng Nabi umur 30 tahun kakarak lahir Sidina Ali diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Berarti umur Sidina Ali waktu Kangjeng Nabi diangkat jadi Rasul seberapa tahun? 10 tahun. Geus langsung Sidina Ali menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Etalah jelema-jelema anu imana tanpa aya pertimbangan nanaon. Mentak ketika Siti Aisyah garwa Kangjeng Nabi anu setelah Siti Khadijah maot, Kangjeng Nabi nikah ke Siti Saudah dan lain-lain sebagainya, diantaranya Siti Aisyah kena bakal diceritakan tahun-tahunna. Tak iya Siti Aisyah teh kan bingung, unggal-unggal ngomongna Khadijah, baca Siti Aisyah. Kudung-kudung Khadijah, ye Aisyah ye. Awalnya mapan kos gitu awalnya mah. Khadijah deh sebenarnya ini. Kangjeng Nabi marah. Kula sok nyebutkeun nini ka Khadijah. Kula berjuang hartana dibeakeun kabeh, kajen dibeakeun kabeh ge rela. Wanita nu pertama asup Islam saat batur teu nyahoeun ka agama, Khadijah nu pangheulana iman ka kaula. Kula dakwah, setiap dakwah kudu memerlukan biaya, hartana dipersilahkan. Wanita anu mempersilahkan harta untuk dakwah Khadijah. Ketika manusia-manusia mencekam di Mekah, kakaula terus endek haru biru, tetapi Siti Khadijah anu nang tangan ka bangsawan-bangsawan Mekah, wanita pertama anu nang tangan ka jelema-jelema anu aya di Mekah, Khadijah. Kemudian Siti Khadijah mah hiji-hijina wanita anu memberikan turunan ka kaula. Eueuh deui ti wanita nu lain memberikan turunan termasuk ti anjeun. Iyalah wanita anu memberikan keturunan adalah Khadijah. Oh, Kangjeng Nabi terus caritakeun keistimewaan Siti Khadijah. Kakarang Siti Aisyah hampura tuan. Kula lainna naon cenah eta mah atuh itu bae Khadijah deui. Kos kitu cemburu. Batak awewe mah cemburuan. Sakitu geus maot Siti Khadijah komomun encan bawa sana moal tama nyontoan doang. Moal Siti Aisyah mah lantaran Siti Aisyah mah cerdas. Hadis-hadis di Bukhari diriwayatkeun ku Siti Aisyah. Di Muslim nu diriwayatkeun ku Siti Aisyah. Cik Siti Aisyah kula mah sabarna teu aya nafsu eta mangan sakadar memperlihatkan bahwa kula adalah seorang wanita anu sangat mencintai Kangjeng. Lamun teu terlihat kecemburuan berarti kula ieu teu boga giro, cek Siti Aisyah. Padahal mah eueuh kula mah itu deui geus maot nyarita sorangan nyana. Mantap ku Kangjeng Nabi dipeluk deui Siti Aisyah. Waduh luar biasa romantis Kangjeng Nabi mah. Bayangkeun ka romantisanana Siti Aisyah lebaran, kemudian hiburan di masjid belah dinya aya nu keur nyanyi-nyanyi orang Habsyah. Siti Aisyah dihareup kieu di jandela, Kangjeng Nabi di tukang kan kieu bae ka dieu ka pundak Siti Aisyah ndeuleukeun nu keur nyanyi-nyanyi nyanyikeun perang. Bayangkeun di jandela Siti Aisyah ka ditu, Kangjeng Nabi di tukang. Ya Allah ya Rabb. Tuh saenggeusna ditingali kumaha Aisyah? Bagus. Kangjeng Nabi mundur, Kangjeng Nabi ka jandela, Siti Aisyah di tukang. Dieu ka dieu. Haji Pendi geus incuan ge can nyorang kikituan. Encan nyorang nya nama. Masya Allah deket ge Ieu Kangjeng Nabi romantis. Masya Allah karim. Nu tadi Kangjeng Nabi di tukang, kuari Siti Aisyah nangagaledot di tukang. Bisa dibayangkan kurang romantisna Kangjeng Nabi. Iyalah nu kurang kudu dituturkeun geus balik ti dieu nu boga pamajikan nurutan Kangjeng. Urang ge cek pamajikan naonan geus boga duit bae. Nah sia haji bae hareudang hajuna mah urang endek jadi henteu pan. Amper jadi turun. Ulah ngomong gitu atuh. Gitulah. Nah iyalah Kangjeng Nabi umur 40 tahun
diangkat jadi rasul, turun wahyu. Memehna geus diabang-abang lameh heula melalui irhas supaya ketika datang wahyu kuat. Mantak jadi santri teh kos kitu mimitina, diawali ku puasa heula, diawali ku di kuburan heula, ziarah heula. Engke ge kapanggih jeung genderuwo. Kemudian itu kudu kuat sebab engke ka ditu bakal manggihan anu model-model. Lamun jelema sok hudang ti peuting sorangan pasti papanggihan bae kajen kukumaha. Moal datang ka henteu mimiti ke suara-suara nu leumpang ulah kaget. Engke aya suara-suara do kadenge ku urang. Pan tengah peuting mah toke ge pajar jin. Toke cak-cak pajar jin mantak Rusdi mah teu lulus datang ka kuari. Teu menang aya sora-sora bangkong ge bangkong pajar setan. Udang dipeuting teh kos kitu, udang dipeuting bae. Lamun geus dibiasakeun, oh nanaon ternyata. Engke kadang-kadang aya jeleg aki-aki. Da ieu saha ieu. Tanya tah ulah ieu. Ji atuh mah kan kumaha udang dipeuting. Masyaallah, ieu kuare ulah kamari kajadian. Asal deuk haol bae, mung nu aneh. Hei jelema aki-aki datang jeleg bae. Di tengah imah make bajuna hideung-hideung rudin jasa. Masya Allah, mun Rusdi wah sana geus pokona paeh di dinya lah. Tah eta geus model-model kos gitu kan hese. Satu ketika ya jelema nu aneh keur ngobrol di tengah imah. Eta Rusdi nu biasa osok ka imah ge teu daek. Di luar bae nyana di luar sakulah teu suara Rusdi tah. Asal aya nu model we tilok ka jero ka hijab cenah mah. Nah, lamun aya Haji Pendi menyambung. Atuh nu gede hutang jeung nu gede hutang ka hijab. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah ieu umur 40 tahun Kangjeng diangkat jadi rasul, pangheulana iman Siti Khadijah, di kalangan anak muda Sayyidina Ali, di kalangan pengusaha adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tuh di umur 25 tahun ka 30 ka 40 ku hari geus jam setengah hiji kasorot ku Kangjeng Nabi, ku rahmat Kangjeng Nabi. Mantak cekang cekula iya lamun geus kasorot ku rahmat Kangjeng Nabi kan jadi pinter ulah jadi bodoh. Du kamari ku kula didongengkeun di pondok teh ari bodoh bapan hese aya jelema ngala wudu, barang geus ngala wudu pas endeu ka suku nu keca beak caina beak kerana teu ngocor. Nyana bingung ieu aing wudu can anggeus. Kulantaran bodoh terus bae ka masjid salat. Kumaha tah salatna? Diangkat dikaluhurkeun ieu sukuna. Jadi ngan sampun nincakna hiji doang kieu. Allahu akbar. Bae biasa. Cak nu sajen teh aing mah heran sieun teh salat dapan hiji doang. Aing nu ieu eueuh, aing deuk ditanya ku aing cenah eta kumaha salat bisa kos kitu. Aing ge salat deuk nurunkeun hujan kos kitu. Lamun salat deuk nurunkeun hujan sabelah, kula pernah eta kos kitu. Wah jauh ngajajal ilmu tah mah. Nah sebelah gitu bener itu turun hujan. Kuari mah geus teu make kitu-kitu, asal ngadoa bedakeun ka Haji Pendi. Asal dihadiahan Haji Pendi turun hujan. Bener itu nyana geus banjur jasa. Hujan geus gede hayang eureun. Doa deui Haji Pendi. Hujan terus dedek eureun. Tanya makmum kabeh nanya ka dinya, "Hei, sia salat eta kunaon? Suku dan sabelah nu ieu." Wudu can ka wuduan cak nyana mantak diangkat ku aing. Di sabelah dengke kan salatna. Eta kan karena bodoh. Nah iyalah ulah supaya bodoh teu kaharti ku ari lamun urang masih keneh bodoh agama. Lantaran agama dikembangkeun geus melalui pondok pesantren, melalui sekolah, universitas, elektronik, terus gitu koran, majalah dan lain sebagainya. Encan nyaho rukun wudu, rukun salat jeung sajabana urang tinggalin ku ari. Matak alhamdulillah di Cilongok mah terus di mana-mana pengajian alhamdulillahirabbil alamin tanda kemajuan. Ai bisa mah teu ieu. Kakarak maju ngajina bae bisa kitu ge geus alhamdulillahirabbil alamin. Ieu mah dicukupkeun sakieu.